Siapa jadi kadereun. Masih di tanah di mana kunyuk? Eta tukangan batu. Soalnya kubur atuh. Nah imam motor teh kieu butut euy jawab plat nomoran. Aing di mana ieu? Terus kan? Tinggal sakit di cumur. Aku masih mah. Depan beak di jalan bieu ku aing. So kumaha ket. Mana nih? Ngeunah sama. Si Ajo. Si Ajo. Bener. Sebut kira ulah di beuk ding. Ulah di beuk aya ding. Ke mana ieu tuh? Ulah di beuk. Jing namanya tanah ranya nya. Baik turunkeun, ajo mau bakso gitu. Baik deui si Pawon. Bing, kenaron euy. Mun tanya nanya acan. Tumun mah eureunkeun, jo meuli gitu. Siapa jadi kadereun. Kumaha? Teka tempo mang, hampura. Oh, teka tempo. Geus bae lah di Hampura. Ngan beureun aing meuli mah erek lain. Moal meureun jo euy. Da urang teu boga pisan duit. Duit. Eueuh. Oh, ya permasalahan duit mah gampang lah. Pan bisa, nganjuk bisa, lain aduh panas pisan euy teh. Lah, aing mau nganjuk mah euy. Angga nganjuk kudu dibayar. Lah gampang kaing mah ku beas ge bisa. Pan anggar we ladang na ku aing dibelikeun kana beas. Jadi lamun ku beas mah aing teh kudu meuli di beas engkena. Lah, moal mang. Juga tuh, yo. Di ditu tuh loba ibu-ibu, pasti mareuli tengah poe kieu mah. Perum di handap. Lah engke we panas ka ditu mah. Ih, Ibu-ibu nage antara araya panas mah. aya bieu urang ka ditunya ding. Keur ngarariung. Nah, nyebutkeun tara aya. Panas kene euy ngeunaan di dieu ngieuman ya. Puguh keur panas-panas. Tuh. Tuh ngahalauleun. Baso cenah. Lain lah. Lain tuh. Aing ka kaya mau lain. Kayak apa? Heuh. Anjing, itu bisa diusir secara halus ding. Kudu dipaksa ieu mah. Coba ka tukang lain. Aya alamat kepanggih ya. Oh nya, pan ari di dieu mah. Ngompol oge menang milik tuh menang cai. Garaus teh euy. Ayeuna itu li ka mana mah? Di dieu we heula, gampang lah ngedar mah euy panas keneh. Moal tuluy ngeunder wae ka handap. Moal. Ibu-ibu loba. Geus engke naropon ieu. Eta cai di mana eta? Tuh itu tuh. Coba ngeunah pisan euy cai teh mah. Masih di tanah di mana kunyuk? Eta tukangan batu. Soalnya kubur atuh. Pansugan teh moal ka tukang. Pihak ieu mah aing mah kaajangan atuh sia. Ngeunah teh euy. Keur panas meureun. Jo, ulah dibeakeun aing minta. Pan aing ge haus. Apal haus namangan ari moal saus aing udar idar cicing di dieu haus ogenan. Ieu mah geus puguh milik aing tah, nyadiaan aing di dieu. Saeutik atuh. Dibeakeun pisan atuh aing ge haus. Lo haus nama tuh. Aing kalak bingung itu euy, udar-udar teh tuh jaba panas. Loba keneh tuh. Kalak wegah aing kumaha nya ieu? Jarajana tuh. Ih, ulah kitunya ding, ulah wagah-wagahi keur usaha mah. Eta godana meureun mang. Ibu-ibu tuh dihandap. Juga itu, ngider tuh. Lumayan. 10 mangkok 20 mah beak geura dihandap mah. Heeh, beakan aing dianjuk mah duitan aing ngelieur. Masuk dianjuk itu. Heuh. Moal juk, Jo. Moal dianjuk ayeuna mah moal. Heeh, mimitina kapan kitu moal nganjuk. Aing geus beak
dina mangkokna anggar we mang enjing ka di deui ieu nya. Mang enjing bari ke dieu moal, nu abi mah enjing wae. Komo mah aing ari geus ka ditu tuh singidar ka Kalimantan. Lieur. Aya nu ngailan ku sawit, pan aing teu beuki sawit. Mun ku beas mah bae aing mah. Kita mulai sawit. Jauh-jauh ting dagang bakso ka Kalimantan. Indit. Ai sawit mah kudu loba. Jual ku aing ka pabrik. Minyak mah jadi minyak. Beas butuhna nage pan aing teh. Tapi lamun ku sawit oge hari loba mah sawit naon jarua. Kamarang euy cenah jual sawit gitu. Ulir. Ngaranna nya aing teh ninggalkeun. Cing aku mah oding. Nyeuting kapan kau? Tage gitu coba. Kumaha eta dagang basona? Tahu. Saya cekeun we sinang ngider ka Kalimantan kan itu. Ding. Ding. Ya, atuh neangan mobil mana euy? Wong muat sawit, aya salobang mah sawit nasal. Nah sawit naon Jo? Pan mana mah keur dagang baso. Tuh idarkeun baso tuh. Di paneueuh. Dagang bahasanya. Heueuh. Ku ibu-ibu tadi tukaran di sawit cenah. Heueuh lah, caing teh bae. Engke di bawa di si Oding ci urang teh. Nah, jadi ka aing. Moal mobilna. Pan mana nu mesen lagi nah. Kapten. Iya lah. Orang ka dieu Jo. Ih, tungguan. Aduh, aing mah. Oi, tungguan oi. Tungguan. Aman ka tonggos eta. Ih, naon teh sia kalau diteunana di dinya teh da. Aku mah cur. Heuh pan saha nu apal ek ngompol Punya mah gerobak nggak kalah ditinggalkeun cur. Geus teu ingat deun cenah tukaran ku sawit aku mah. Heuh nya teuing. Keur mah aing COD-an ieu teh COD motor. Geus ngawean wae tuh. Nah, Umur usut anjing. Abis tos di pinggir jalan cenah. Di sisi jalan oding. heuh kumaha tuh? Iya bang sabarkeun kena kumaha deui aing mah. Aing kulit terabas. Heuh iya apa tuh? Iya apa tuh? Orang ilu. Engke ulah ngajual sawit mantirnya. Aing mah ding. Ayo buru. Mau balik cewek dan mau kieu mah. Balik. Tadi itu jual aya di dieu tuh. Jo, baso tuh. Iya, aing ati yang sawit pan. Nah, yang sawit naon atuh? Ayo buru yang codel lah. Aing mah ding. Kumaha oding? Sok sia wae aing mah cewek dan sorangan wae lah. Nah kumaha pura ku aing sorangan di dieu. Ilu aing mah. Ayo ilu. Oding. Oh, itu tuh. Nah, sekarang ini mah ding. Heuh pan ieu. Sok aku mana teman? Nempel we jiga jurig sal. Hah? Terus lami ngatasan? Lumayan geus 2 bedug di dieu ya. Oh iya anu rek cari ke motor ieu. Nuhun abi ya. Abi A itu tuh kanggo ngunjal sawit. Anu abi kita. Coba yang lainnya sekarangnya. Bener sawit. Cocok jeung ngunjal sawit mah. Oh, jeung jalan sawit, suka teh jeung balap. Di TW balap mah ngunjal sawit we heula. Ih, jeung balap kita. Jeung sawit naon atuh, Jo? Tuh bahasa tuh. Jo, Itu gerobak mah hayang-hayang nu mawa. ini teh operasi sabaraha? 200 200. api yang bukan apa suspensi misalnya nah nih mah kaki-kaki oke pokoknya mah tinggal gas Nah, imam motor teh kieu butut euy bawa plat nomoran. butut kumaha ieu mah lain jeung ka jalan make plat nomor jeung ka kebon ieu mah jeung ka leuweung balapna ge nu kieu mah Pan udah kudu aya plat nomoran geus nah imam coba butut cenah euy. Motor naon ieu? Ini teh hayang sabaraha? malas 15. Tah ulah daek ina ge bolong ieu. Tah. Moal waras. Itu ada menjual cicing gerak. Naon atuh? Bagaimana sih teh? malas Teu tiasa kirang. nah paling kerang saalit Kirang saalit. Ulah sawat ting jadi sal. Ya, Jo. Aya nu meuli cenah itu tuh baso. Aing teu dagang bakso ding sia mah ayo wae. Teu dagang bakso ayeuna mah. Yang baso. ke jalan heula tah
Jalan lagi tuh. Jalan berat. Geus ulah tinggi beusah. Ieu mah nipu. Aing karunya bisa katipu euy. Tuh, kenapa kayak gitu ieu mah? Bengkok aing udah labuh. Ngebul. Heueuh dua tak nah kumaha. Kudu turun mesin ieu mah. Ngebul. Sok sing dengikeun di dinya. Ulah teuing tulus. Aing di mana ieu? Sam, di mana ieu? Aing gerobak bakso aing mana? Dulu kudu liburnya. Mun kita tadi banjur ku sia mah teh rudat kitu. Lain kudu banjur meureunan. Nah, Sia digaurkeun. kudu kitu. Di pas ron aja gerobak mana kumaha sia mah? Nah tuh aing ajak ka dieu, aduh para aing teh keur dagang. Mun aku mah mun leungit. Dieulah ku aing. Pagi. Nah, kene gitu. Aku mah tuh. Nya teuing atuh. Kada teh kumaha aja mah. Eta mah nuju ieu Ayo teh, motor teh. Pas enakan pisan gitu Rauseun pisan ini. Benar. Tinggal Adik. Dewe. Sam, ya gerobak aing leungit. Hah? Gerobak aing yang motor leungit. Ya turun euy. Tempo lah tempo. Wadingnya, udah yang ajak ka dieu. Iya ya puluh. Aing leungit aduh aing. Iya kumaha motor? Banyak. Kera. jamat teh. Tuh, tuh, sok gerak bisa tong, Sam. Mana? Tuh gerak. Heeh, nya euy. Nya. Paling paling. Namanya ditong goblok. Iya ka ditur aku mah. Tapi ya karbu man. Paling. Tuh, bener. Teh mandi dinya kapan nih kan? Aing Anu yang modal heula, Jo. Aing dititah ku maing. Alasan anjing. Aing mah kumaha ieu aing balik anjing. Motor gerobak anjing aduh aing kumaha ieu nya. Anjing aduh.